ikhlaskeun bae sing ikhlas bawa marane lagi keur ngerjakeun PR. Jakeun PR naon atuh penting-penting kieu? Eta ngerjakeun PR sekolah, da di sekolah ge aya PR. Ah mana mah nyindir urang pada urang ke sekolah. Mumpung leutik keneh da geus gede mah teh sekolah teh. Bayar hutang kilu. Tong kaulang potin kieu mah maneh teh. Jang pas di mana? Bayar cenah. Yang nayok teh gering tapi nabet keluar. Cager meureun. Biasana urang gering mah yang cager ge da yang keluar da di imah ge jangar. Sok-sok turikeun urang bagian cekiheun, berak we urang wae nu meunang teh. Yang pada kamana ngomong-ngomong wae ieu. Saurana nu teu damang. Coba urang diturutkeun bisi kuna naon. Amalna tadi mah sakadieu. Pak. Punten jang abi bade uih deui we. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Parantos mulih karamatullah. Jang doyok wengi ieu tabu 12. Mangga kasadayana warga masyarakat urang sasarangan ngadamel kuburan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.